Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng ketepang sareng abdi di channel Kang Bule. Dinten ayeuna abdi nuju atau nepi bade ieu ngalaan bonteng kanggo mamun sareng icalin. Alhamdulillah abdi diajar gitu ya, diajar pepelakan si alit kene diajar pepelakan bonteng kumaha kan pami ayeuna ngandalkeun tina padamelan anu sanes ku zaman ayeuna pandemi cuma sesah gitu tah di kota ayeuna diuikeun gitu letakkan orang ayeuna selaku pemuda di kampung naon bae lah kudu sagala dilaksanakeun. Aya buncis ieu pepelakan teu lega manca ukur salit gitu. Mung salit oge kan ari di keureuyeum lumayan gitu kan. Insyaallah kapayeuna abdi bade nyin kadamel konten diajar tatanin supaya janten motivasi kanggo pemuda urang sadayana yen hidup teh lain saukur. Ayeuna urang gawe di kota atanapi ngandalkeun gaji ti batur, tapi urang selaku orang Sunda kudu wajib bisa tani. Tabuh dalapan kali dituna buncis kerbauan ke pesantren Win.